Halo Sobat Caki, tepang deui sareng Teteh Inui di acara Caki Carita Kitab Suci. Kumaha kabarna damang? Sae puji Gusti nya. Teteh Inui berharap sae sehat sadayana nya. Amin. Di carita ayeuna urang bade ngadangukeun carita perkawis Paulus di penjara. Nah Paulus tiasa di penjaranya. Mohon Paulus sareng Silas di Filipi diasupkeun ka penjara kulantaran ngabewarakeun beja kabungahan. Tah, kieu caritana nya. Kira-kira saminggu ti Paulus indit ka Makedonia nepi di Troas nya. Di Filipi Paulus jeung Silas diasupkeun ka penjara. Tengah peuting maranehna ngadarua jeung parupujian. Maranehna teh teu bari sasarare lantaran ngarasakeun ka nyeri dina tonggongna urut dirangket. Keur kitu teh nya aya lini rante-rante anu dipake ngaborogor tahanan teh lalepas. Panto-panto penjara maruka. Kapala penjara mah nyangka para tahanan teh geus pasti kalalabur. Stres. Kulantaran kitu lamun teu kaburu dicarek ku Paulus mah nya maranana teh geus mararayahan maneh bunuh diri. Akhirna nya kapala penjara teh dicarek ku Paulus ulah bunuh diri. Terus dipasihan keterangan ku Paulus, dibewarakeun beja kabungahan ku Paulus. Akhirna nya kapala penjara percaya ka Yesus. Nah barudak, meskipun di penjara, Paulus sareng Silas tiasa ngengingkeun jiwa, tiasa muji ka Gusti, tiasa ngadua, sanajan perih, sanajan nyeri, sanajan di penjara, teu tiasa kamana-mana. Nah, kumaha urang anu teu di penjara, anu teu nyareri, anu bebas, tiasa teu ngengingkeun jiwa, tiasa teu aya kawantun ngabewarakeun beja kabungahan. Ayo, biasanya urang diajar ti Paulus anu tiasa ngengengkeun jiwa meskipun di jero penjara. Oke, sakitu heula carita kitab suci dinten ayeuna. Tepang deui di acara Caki salajengna. Gusti Yesus ngaberkahan. Dadah.